Bismillahirrohmanirrohim. Paslun ari ye teh hiji pasal surutul khutbataini ari pirang-pirang syarat khutbah 2. Eta asyaratun aya 10 atau haratu tegasna kahiji suci anil hadasaini tina hadas 2. Al asguri tegasna kahiji hadas leutik wal akbari sareng kadua hadas gede. Wa taharatu sareng kadua suci anin najasati tina pirang-pirang najis pisaubi dina pakaian wal badani sareng dina badan wal makani sareng dina tempat. Wa satrul aurati sareng nutupan aurat wal qiyamu sareng nangtung alal qadiri kajalma anu kaduga. Wal julusu sareng diuk bainahuma antarana itu khutbatain fauqa tumaninati sholati dina saluhureun tumaninah dina salat. Wal mualatu sareng tuluy-tuluy bainahuma antarana itu khutbatain wal mualatu sareng tuluy-tuluy bainahuma dina antarana itu khutbatain wa baina sholati jeung antarana salat. Wa antakuna jeung yen kabuktian itu khutbah eta bil arabiyati ku bahasa Arab. Wa ayyusmi'a jeung yen meredenge jeung yen meredenge itu si khotib huma kana itu khutbatain arba'ina ka 40 urang. Wa antakuna jeung yen kabuktian itu khutbah kulluha tegasna sakabehna itu khutbah eta fi waqti duhrin ayana teh dina waktu duhur. Paslun ari ye teh hiji pasal alladzi ari anu yalzamu anu misti lil mayiti yalzamu anu misti itu ladzi lil mayiti pikeun mayit. Eta arba'u khisolin aya 4 pirang-pirang tingkah. Gusluhu tegasna kahiji ngadusanan itu mayit wa takpinu sareng kadua mungkusna itu mayit. Wa sholatu sareng katilu nyolatan alaihi ka itu mayit wa dafnu sareng kaopat nguburna itu mayit. Paslun ari ieu eta hiji pasal aqalul gusli ari pangasaeutikna ngadusan mayit. Eta tamimu badanihi ngawalatraan sakabeh badana itu si mayit bil ma'i ku cai. Wa akmaluhu jeung ari kasampurnaanana itu goslul mayit eta ayag sila. Yen ngumbah si gosil jalma nu ngadusan sawataihi kana 2 gogorengna itu si mayit. Wa ayyazila jeung yen atawa wa ayyuzila jeung yen ngaleungitkeun itu si gosil al qadra kana kokotor min anfihi tina pangambungna itu si mayit. Wa ayyudia sareng yen ngawuduan itu si gosil hu ka itu si mayit. Wa ayyudlika jeung yen ngosok-ngosok itu si gosil badanahu kana badana itu si mayit bisidri ku kai sidir. Wa ayyusiba jeung yen ngocorkeun itu si gosil almaa kana cai alaihi ka itu si mayit salasan kalawan 3 balik. Paslun ari ye teh hiji pasal aqalul kafni ari pangasaeutikna bungkus mayit eta saubun hiji pakaian ya umu anu nutupan itu saubhu ka itu si mayit. Wa akmaluhu jeung ari kasampurnaanana itu kafnun lirajuli pikeun lalaki lirajuli eta tetep pikeun lalaki salasu apa ipa ari aya 3 pirang-pirang lapis boeh. Walil mar'ati jeung tetep pikeun awewe komisun ari aya baju kurung wa himarun sareng tiung wa izarun sareng samping wa lapapatani jeung 2 lapis boeh. Paslun ari ieu teh hiji pasal arkanu sholatil janazati ari pirang-pirang rukun salat janazah eta sab'atun aya 7. Al awwalu ari nomor kahijina eta aniyatu niat asani ari nomor kaduana eta arba'u takbiratin 4 pirang-pirang takbiran. Asalisu ari nomor katiluna eta al-qiyamu nangtung alal qadiri kajalma anu kaduga. Ar-rabi'u ari nomor kaopatna eta qiraatul Fatihati maca Fatihah. Al-khamisu ari nomor kalimana eta as-sholatu maca sholawat ala nabi ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bada saniyati dina sabada takbir anu kadua. As-sadisu ari nomor kagenepna eta adu'au ngaduakeun lil mayyiti pikeun mayit ba'da salisati dina sabada takbir anu katilu. As-sabi'u ari nomor katujuna eta assalamu maca salam.